keluar tina diri ayan jismika wasipatika wapalika, keluar tina di urang tina nu rohani. Nu salat itu nu rohani. Tuh leuwih ka sawah, nu ka sawah itu rohani sebenarnya mah. Jismani melawan rohanian mah boro-boro ka sawahnya. Orang buru-buru bisa terpisah golongan hati orang antara jismani orang jeung rajin seterusna gitu sampai Allah taala inpasil pisahkeun geus bisa katingali belah ditu ayana teh belah itu diri urang anu tutur-tutur ku urang teh ya da urang wujudna wujud ala sabili taba lamun wujud rupiah itu jeroeun nu jeroeun urang saha nu panggaib nu gaib Allah taala belajaran urang bedieuna jeroeun urang teh nya rohani teh tadi inpasil ukhruj wajil ngilangkeun ajan anka ayan jismika wasifat apana tong di aku ajisim anjeun teh aku sifat anjeun teh aku pagan anjeun aibna an holika musnakeun tina upaya anjeun wa kuwatika jeung kekuatan anjeun oh jadi ka wujud anjeun hatta la wujuda wala sifata wala pilalaka sehingga teu aya wujud nu hakiki teh sifat jeung teh panemelan anu sarua jeung panemelan Gusti Allah taala tashhad ta musyahadah we anjeun tita ieu kitab teh intina dua kata ibna tashhad begitu banyak uraian berpasal-pasal berbab-babnya nisbatu amalil abi suhudu nafsi dan ma'at terusnya surbab intina ieu tah kitab teh ibna tashhad musnahkeun diri musyahadah ka Allah keur salat keur digawe di jalan di kendaraan jalan kaki di kantor di pasar ibna tashhad leungitkeun diri musyahadah ka Gusti Allah taala jawabul amri lapat tashhad jadi jawab amar ay syahid tak musyahadatan hakikian tegasna nyaksi anjeun ka musyahadah sajatina min gueri sakin bet ragu-ragu masih panjang keneh nya ta inti tina kandungan ieu kitab ibna tashhad akhirna perjalanan suluk perjalanan tauhid perjalanan hakikat anu berbagai kitab urusan ilmu tauhid seueur pisan ilmu tasawuf seueur pisan intina ieu tah ibna tashhad leungitkeun diri musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala